Haji Rodi, palebe, Pak RT, tua kampung, Cilawat jeung Mang Rusja, katempo geus beki deukeut ka imah Bah Jumanta. Aduh, kumaha ieu aing kudu gawat-gawat nyimpen heula duit ieu. Lantaran marahna pasti curiga lamun nyahoun aing boga duit loba kieu. Gerentes Bah Jumanta katempo sasah. Manehna tuluy cing-cing cat teu puguh bari nyekel karung anu eusina duit ya. Tapi Haji Rodi jeung sejenna kabuluhan jog manten ka hareupeun imah Bah Jumanta. Assalamualaikum. Cek Pak Haji Rodi uluk salam barang geus anjog ka pakarangan imah Bah Jumanta. Waalaikumsalam. Pak Haji, Pak Lebe, Pak RT, Pak Tua. Mangga linggih, mangga. Tembal Bah Jumanta bari paromana katempo beuki keder. Nuju naon, Bah? Kata wisna siga nu reueuh kitu. Tanya Haji Rodi. Oh muhun Pak Haji, pugu ieu teh nuju aya padamelan. Sok mangga kalebet. Tembal Bah Jumanta nitah tamu-tamuna arasuk, tapi pantong imah namah teu daek dibuka. Atuh Haji Rodi jeung sejenna kalah ngajaranteng bae. Hari Bah Jumantana malah ciring-cing teu puguh siga anu bener-bener keder. Hampura kuring sareng-rengan, Bah, meureun ngaganggunya. Sigana Abah keuriweuh pisan. Eta katempo siga nu ciring-cing teu puguh kitu bangun keder. Cek Haji Rodi. Oh mohon Pak Haji, ngaganggu. Henteu Pak Haji. Tembal Bah Jumanta ngajawabna gugup. Ari eta naon dina karung, Bah? Palbe nanya. Ditanya kitu Bah Jumanta kalah pias bangun kureuwas. Oh iya, sanes nanaon Palbe? Bubututan rongsok Palbe. Sok mangga kakalebet heula Palbe. Tembal Bah Jumanta nembalana gugup deui bae. Ari Abah. Rek kajerona kumaha atuh pantona ge can dibukakeun ku abahna. Da mangkara kuring kabehan norojog mah. Cek tua kampung. Ari Pak RT Ciwawat jeung Mang Rusja mah ngan saukur caricing bae teu ilu ngomong. Oh muhun ya, hapunten. Tembal Bah Jumanta buru-buru kalacat kana gorodog tuluy muka pantong. Mangga kalebet mangga. Sakedap abahna bade nyimpen heula rongsok ka pengkernya. Cek Bah Jumanta bari angger katempo siga anu reueuh pisan. Atuh Haji Rodi jeung sejenna tuluy naraek arasup ka jero imah. Tuluy marahna dariuk sila dina samak. Bah Jumanta katempo keneh siga anu keda. Sok sadarik heula nya, Abah bade ka pengker heula sakedap. Cek Bah Jumanta. Nya sok Bah, tenang bae. Teu kudu keder-keder Bah. Cek Haji Rodi. Atuh tuluy Bah Jumanta kaluar heula liwat jalan dapur. Hari Haji Rodi jeung sejenna dariuk nungguan di amben. Caturkeun Bah Jumanta anu ayeuna geus aya di tukangan imahna katempo keneh keder malah kadengena gugulunuk bae. Aduh aya bae. Rek naon bari nage eta Haji Rodi jeung sejenna aing keur keder kieu. Gerentes Bah Jumanta dengan Bah Jumanta masih angker nyakel karung. Saturuna maena kalah ngajenjen cicing bangun ku bingung. Di mana aing kudu nyimpen ieu duit? Batur ulah wakanya lamun aing boga duit loba lantaran bisi aing dicuriga munjung. Ya emang puguh aing teh munjung. Tapi ari batur nyaheun mah ulah. Gerentes Bah Jumanta deui. Tapi teu lila Bah Jumanta ngabalanya seuri. Alah heueuh ku aing tunda bae dina lombang paranti runtah. Heueuh bener. Lamun ditunda di dinya mah aman. Bangsat keh moal ayekeun nyokot da pajarkeun runtah. Cek Bah Jumanta ngomong sorangan bari nyerengeh seuri. Sanggeus kapikiran kitu mah tuluy karung wadah duit teh dijingjing deui ku Bah Jumanta. Terus diasupkeun kana rombang wadah runtah. Satuluyna luhurna dituruban ku runtah dangdaunan. Sanggeus ngarasa aman, Bah Jumanta buru-buru asup deui ka jero imah rek nepungan para tamuna. Barang Bah Jumanta geus asup deui ka imahna, teu nyaho ti mana datangna, kurunyung aya saurang lalaki tukang mulungan rongsok ngurunyung ka palebah dinya. Eta tukang mulungan rongsok teh ngaranna Mang Udi. Urang lembur dinya keneh. Katempo Mang Udi tuluy kokoreh kana rombang. Breh katempo aya karung 2. Ku Mang Udi tukang rongsok di lengan. Karung naon ieu meni meded kitu eusina? Gerentes Mang Udi bari panonna terus pancrong kana karung nu aya dina jero rombang. Dah
mana kitu ge beureun dipicen kudu bogana. Gerentesna deui satuluyna eta karung anu dua teh dicokot ku Mang Udi. Keginying dibawain di ayeuna urang caturkeun deui kaayaan Mbah Jumanta. Katempo ayeuna marehna keur diuk nya hareupan para tamuna. Hampura Abah, kuring sareng-rengan ka dieu teh pastina ngaganggu ka Abah, cek Haji Rodi sasadu deui. Samohon Pak Haji. Tadi mah Abah teh reuwas, tapi ayeuna mah datos kaemutan ku Abah teh. Cek Mbah Jumanta anu langsung bae motong omongan Haji Rodi. Ya syukur ari Abah geus apal kana tujuan kuring sareng-rengan datang ka dieu mah. Ayeuna kumaha tuh Bah satuluyna? Cek Haji Rodi disangka kumanehna mah Mbah Jumanta teh geus apaleun masalah maonah anu geus ngaringkit dagangan Ciwawa teh. Samohon. Ayeuna mah kantun kumaha Pak Haji bae bade iraha. Cek Mbah Jumanta. Haji Rodi ngahulang lantaran cek maehna asa teu nyambung tujuan maehna datang jeung omongan Mbah Jumanta. Naon maksudna kitu teh Bah? Kuring can ngarti yeuh. Samohon Mbah Haji. Manawi perkawis neng ini teh asanes atau eta teh atas ditarosan anjeunna teh malah aya cenah ti sagala ibuna nya anjeunna tos ngawaler kersaeun saeunawa ka Pak Haji. Cek Mbah Jumanta ngadenge kitu Haji Rodi langsung beureum era ku palebe jeung nu sejena. Ari palebe jeung nu sejena malah silih reret bari pating sarengeh. Maranehna nu nyangka lamun Haji Rodi anu geus boga umur teh kahayangna gede, hayang ka budak ora nu geulis sabenerna neng heni tuluy pop tua kampung ngabanyolan. Alhamdulillah Pak Haji teu nyangki geuning Pak Haji teh si horeng gaduh maksad ka neng heni. Pribados mah ngarojong pisan Pak Haji, cek tua kampung. Atuh sami kuring ngiring bingah. PRT ngalokan. Ayeuna mah kariprung bae Pak Haji, tos karisahkeun bae kae kuring lah gampil, cek palebe. Atuh digaronjak itu Haji Rodi beuki ecei bae beungeutna. Geus sore eta mah engke bae dibahasna. Ayeuna mah cua nguruskeun heula tujuan anu inti tadi nyaeta ngasalah Ciwawat jeung mangurus jatea. Cek Haji Rodi bangun ku ngarasa era. Bilih bade sakantenan dibahas oge Pak Haji, cek palebe deui bari nyerengeh. Geus gampang eta mah. Atuh jep ari geus dikitukeun ku Haji Rodi mah kabehana ge caricing deui. Hapunten Pak Haji, pamisanes ngabahas soal neng heni bade aya pamaksada naon Pak Haji ka dari teh abdi mah jantara reuwas deui. Cek Mbah Jumanta ngamimitian deui ngomong. Tenang Bah, teu kudu reuwas. Ieu kuring ka dieu mah rek ngajak badami intina mah. Cek Haji Rodi. Samohon, badanten kumaha maksudna Pak Haji? Tanya Mbah Jumanta deui bangun teu sabar. Ke heula. Ari maohna ka mana Bah? Cik kakak dia ngariung abih badamina puguh. Cek Haji Rodi deui. Ditanya maonah di mana, Mbah Jumanta ngahuleung. Rek bebeja maonah teh indi ti imah era. Ari nu sejen nempo Mbah Jumanta ditanya maonah kala ngahuleung teh beuki yakin bae lamun maonah teh bener-bener gering. Sangkaan marehna meureun Mbah Jumanta era nyebutkeun di mana maonah. Jadi bingung rek ngajawab. Kunaon Mbah? Geuning sigana bingung kitu. Tanya Haji Rodi deui. Mbah Jumanta ngarenjak. Samohon Pak Haji. Pun bojona nuju teu aya. Di bumi Pak Haji. Duka ka mana? Tembal Mbah Jumanta. Ngadenge kitu Haji Rodi jeung nu sejenna silih reret. Tapi ari kitu mah marehna ge embungeun deui nanyakeun masalah maonah. Meureun bisi Mbah Jumantana kasinggung sigana mah. Nya geus atuh Bah, ari maohna teu aya mah teu naon. Ari kitu mah ayeuna kuring rek ngobrol bae langsung ka Abah. Cek Haji Rodi deui. Samohon, perkawis naon teh Pak Haji? Kieu Bah, cek Haji Rodi. Tuluy dedek-dek Haji Rodi nyaritakeun sakabeh kajadian anu kaalaman ku Ciwawat. Ti mimiti Ciwawat kadatangan ku maonah teh anu disangka gering anyar sampe ka maonah ngaringkit sakabeh dagangan Ciwawat. Ngan ari soal palebe jeung nu sejenna anu disangka rek ngaguna sita Ciwawat mah teu dicaritakeun. Tah kitu Bah masalahna mah. Jadi kadatangan kuring ka dieu teh rek menta pertanggungjawan jawab Abah intina mah. Lantaran karunya atuh ka Ciwawatna ari daganganna sampe beak kitu mah. Can deui soal mangrusja anu parena rebah kabeh di ledug munding. Tah kumaha ayeuna cek pangitu Abah? Cek Haji Rodi.
ngadenge kitu ulang Mbah Jumanta ulang be aya bae geuning eta kalakuan si Ona mata wirang bae jeung ieu deui kareke aing boga duit mangkara kudu dikaluarkeun deui teu paruguh aing teh kakareke nyekel duit teh. Aduh aya bae gerentes Mbah Jumanta. Kumaha Abah cek pangemut Abah hari kitu? Tanya Haji Rodi deui. Samohon kedah kumaha atuh Abahna Pak Haji? Mbah Jumanta pura-pura nu teu ngarti. Nyamureun Abah teh kudu ngagantian cek Haji Rodi. Mbah Jumanta ngaulang deui. Nasib aing bener-bener apes ieu mah boga duit ku boga duitna. Can ge make kudu mikeun ka batur bari jeung aingna teu ngalaman hutang ka manehna. Gerentes Mbah Jumanta. Ampur Abah, kuring kabehan ge ngarti. Abah pasti bingung jeung ngagantiana. Tapi dak kumaha atuh saha nu rek tanggung jawabna lamun lain Abah salakina cek tua kampung ieu ngomong. Mbah Jumanta masih keneh ngaulang. Lamun ku aing digantian ayeuna, maranehna pasti curiga ti mana aing boga duit. Dah rek pura-pura minta tempo bae gerentes Mbah Jumanta deui. Lantaran Mbah Jumanta masih kena ngahulang, pok Haji Rodi ngomong deui, kumaha Abah? Sumohon Abah ngatos Pak Haji. Abah bari tanggal waler. Tapi Abah nyuhunkeun tempo heula manawi tiasa. Tembal Mbah Jumanta. Ret Haji Rodi ngaret ka Cuawat jeung Mang Rusja. Kumaha tah Cuawat, Mang Rusja? Tanya Haji Rodi. Ya abdi mah ngiringan bae sae kumaha saena Pak Haji. Tembal Cuawat. Abdi oge sami Pak Haji, ngiringan bae abdi ge. Kumaha belah saena cek Mang Rusja. Tah kitu Bah, jadi tina naon cenah Abah minta tempo ge. Ayeuna kira-kirana Abah sanggup narek iraha. Tanya Haji Rodi deui ka Mbah Jumanta. Samohon 2-3 dinten Pak Haji. Tembal Mbah Jumanta. Bener, Abah sanggup dina waktu 2-3 poe. Samohon Pak Haji, insyaallah sanggem. Cek Mbah Jumanta. Nya syukur atuh hari kitu mah. Ayeuna omongan Abah kasaksian ku kabehannya. Samohon Pak Haji. Tah kulantaran ayeuna geus aya kaputusan, kuring kabehan ayeuna mah rek pamit Bah. Hampura geus ngaganggu Abah. Cek Haji Rodi. Samohon atuh Pak Haji, samohon mangga. Hapunten Abah ge teu tiasa masihan cai-cai acan ieu teh. Cek Mbah Jumanta. Atuh tuluy Haji Rodi jeung nu sejenna narangtung sanggeus sasaranaman kabehana baralik. Ari Mbah Jumanta katempo ngahulang bae bingung jeung sareueul. Alam jadol aya bae masalah teh. Kadake aing rek jadi mah beunghar. Haruh. Dan kitu na masih Ona neangan be masalah. Aya bae. Gerentes Mbah Jumanta. Keur kitu Mbah Jumanta siga nu ngarenjag deui. Be cilaka. Tadi dongeng Cuawat teh ceunah si Ona siga jalma nu geuring anyar waktu nyokotan barang dagangan nu Cuawat teh. Waduh, lamun kieu bahaya mata wirang aing. Kumaha lamun si Ona kitu deui ka batur? Nya aing wirang nya rugi. Mun kieu carana mah mending ku aing diteangan si Ona teh. Ku aing rek dititah dibalik tuluy ku aing mending dikerem bae. Heuh bener mending kitu bae. Daripada aing rugi kudu ngagantian batur jeung wirang. Gerentes Mbah Jumanta. Sanggeus Mbah Jumanta boga pikiran kitu tuluy kecrik maena indit imah rek neangan ma Ona. Ayeuna kocapkeun heula kaayaan jalma-jalma lembur. Ti barang kajadian di warung Cuawat, jalma-jalma jadi geger ngaromongkeun maonah anu disangkana geuring anyar. Lolobana ibu-ibu nu nyaritakeun eta kajadian teh. Harita oge katempo ibu-ibu keur ngarumpul di Masjid Tarsih pamajikanna Mang Rusmin. Maranehna ngadon ngaromongkeun maonah.
siga nama maonah teh ngalamun hayang beunghar meureunnya mana jadi oleng kitu teh. Cek Citarsih kadenge ngomong, nya atuh danu kitu nama Bah Jumantana cek kuring mah apal sorangan kabehan ge. Bah Jumanta teh kan gawena ngan ngusup bae unggal poe. Rajin dek ka kebon ngan saukur naik neangan cacing. Rek kumaha boga duitna. Tembal Ceyati salah saurang tatanggana Citarsih. Nya ari kitu nama maonah rek kumaha teu loba pikiran. Rudet da masih kuring ge lamun boga salaki gawena kitu bae mah. Cek salah saurang deui. Maonah anu keur dioromogeuna si horeng kelempang teu jauh ti dinya. Ti saprak indit imahna maonah bener-bener amek nya sedih. Atuh saja jalan ge kadenge ku kulutus bae sorangan. Kurang ajar eta si Abah. Aing bener-bener geus dianggap teu ngarasakeun sangsara hidup teh panjang aing. Ayeuna kakarek rek beunghar saeutik bae ge ka aing geus teu nganggap. Cek maonah ngomong sorangan siga bae jalma anu bener-bener siwah. Salah seorang ibu-ibu anu keur ngariung kabeneran ngareret ka palebah maonah. Atuh si ibu teh kaget. Noel ka baturna bari haharewosan tutunjuk. Kalakuan marahna katempoeun ku maonahna. Atuh maonah meni ambek pisan keur mah ti tadi ti imah oge geus ambek. Astahiam eta jalma sigana ngaramukeun aing. Awas ya, can nyawa aing sigana mah. Gerentes maonah. Tuluy rulat redet ka handap. Kot nyokot batu, tuluy blewer eta batu dipake ngabebetan ibu-ibu. Atuh ibu-ibu rareuwasun, puretek baburisat lalumpatan. Tolong, aya maonah, tolong. Cek ibu-ibu. Ari maonahna tuluy bae leumpang bari gugulunuk. Dasar jalma-jalma teu nyaho dicedok. Teu nyaho aing keur pusing. Teu nyaho aing keur hareuneg. Cek maonah. Ibu-ibu nu sarieun ku maonah terus lompatan paburisat. Salah saurang aya nu kaparogok jeung Bah Jumanta anu keur neangan maonah. Bah Jumanta kaget. "Aya naon Cina? Aya naon?" tanya Bah Jumanta. "Ih kabeneran si Abah, itu Bah maonah ngamuk." Tembal ibu-ibu anu disebut Cina teh. Bah Jumanta reuas, "Beuh cilaka. Bisa ngareuwikeun di aing kisirana mah." Gerentes Bah Jumanta. Tuluy mahenana jadi ka Mainah. "Di mana ieu si onahna Mainah?" "Itu Bah, tadi mah aya di hareupeun imah Citarsih. Geuat samper Bah, geuat." Tembal Cina bari tuluy bae maehna mangincing indit ti eta tempat. Sedangkeun Bah Jumantana tuluy leumpang muru ka imah Citarsih. Teu Bah Jumanta geus anjog ka hareupeun imah Citarsih. Kabeneran maonah tacan jauh ti dinya. Tapi barang nempo maonahna Bah Jumanta rada ngarandeg, hatena humar hamir oge. Sieun ku maonah anu kumaha ge ayeuna mah disangkana gering. "Beuh, aing kumaha carana ngolosi onah supaya daekeun balik? Lamun aing salah cara, bisa aing nu balik dikerawon." Gerentes Bah Jumanta. Tapi teu lila Bah Jumanta boga akal. Bener, ku aing mending di lemah bae, aing rek pura-pura nyosor. Heuh, mending kitu. Ku aing kudu diolok. Lamun geus aya di imah mah gampang, ku aing langsung bae dikeram di goa lantaran mata ngabahayakeun. Gerentes Bah Jumanta deui. Geus kitu mah Bah Jumanta tuluy ngageruan maonah. Onah, tungguan onah." Cek Bah Jumanta satengah wakauk. Maonah ngarandeg, "Sada-sada si Abah ngageruan ka aing geuning. Butuh oge akhirna mah eta jalma teh. Mun kitu carana aing kudu tahan harga ya." Gerentes maonah antuk nama maonah jongjon bae leumpang pura-pura teu kadenge. "Onah, tungguan, ieu Abah, beuh cuang balik ka imah onah." Cek Bah Jumanta. Tapi maonahna terus bae tonggol leumpang. Siga nu teu malire. Ari dina hatena mah ngagerentes. Tapi kumaha lamun si Abah engke malah robah deui pikiran. Aing keneh nu rugi kos tadi. Gerentes maonah. Ayeuna mah rek maonah eureun terus malik ka Bah Jumanta. "Aya naon Abah?" tanya maonah. Hari paromana mah pura-pura haseum. "Beuh cuang balik onah. Kami minta dihampura." Cek Bah Jumanta. "Dah percuma Abah, hari Abah na leuwih berat keneh ka munding mah." "Ya moal atuh onah. Kami janji." Cek Bah Jumanta. "Naon buktina?" tanya maonah. "Atuh kudu kumaha kami ngabuktikeunna onah."
maonah ngahulang tapi turunnya seri. Gandong kuring ka imahna, karek kuring percaya. Cek maonah. Bah Jumanta ngahulang. Bener omongan batu teh. Si Onah teh siga nama bener-bener gering. Dalam untuk gering mah moal mahna menta digandong ka aing. Da manehna ge pasti ngarasa era ku batur. Gerentes Bah Jumanta. Nempo Bah Jumanta kalah ngahulang, maonah ngomong deui. Nya geus atuh Abah, ari Abah mau ngagandong kuring mah berarti Abah teh bohong. Cek maonah. Bah Jumanta angger ngahulang, maonah tuluy pura-pura indit deui. Nempo kitu Bah Jumanta mikir. Aduh, aya-aya bae kalakuan si Onah, dasar mah geus siwah. Tapi lamun ku aing teh diturutkeun bisi ngadan ngaruksak atawa nilakakeun batur, aing-aing keneh nu bisa rugi. Daripada aing tungtungna kudu kaluar deui duit, mending kapaksa ku aing diturutkeun bae lah. Gerentes Bah Jumanta. Tungtungna mah mahna ngudag deui mah Onah. Onah, tungguan. Nya aku kami digandong asa mah dek balik. Cek Bah Jumanta. Onah anu kelempang rendeg. Katempo manehna sirileut. Ngelehan oge atas si Abah. Sigana mah manehna bener-bener embung kali ngeuteuan aing ya. Gerentes mah Onah. Ari Bah Jumantana harita geus aya di hareupeun mah Onah. Buat Onah ku kami digandong. Cek Bah Jumanta bari dongko siga bae rek ngagandong budak. Tapi maonah ge ari bener-bener rek digandong kitu mah mungeun lantaran amehna ge rasa era ku batur dari maonah mah sabarna teh gelo. Geus teu kudu digandong Abah, karunya si Abahna bisi berat. Cek maonah. Bah Jumanta bungaheun. Ya syukur atuh Onah, ari maneh ngarti mah begot ka imah. Cek Bah Jumanta. Kaheula Abah, teu bisa kitu bae. Kuring can yakin kana omongan Abah. Bah Jumanta ngahulang deui, hatena gremet. Aduh, naon dieu kayang si Onah, geus macam-macam bae. Lamun teu sieun ngarusak barang batur mah ku aing ditinggalkeun pisan ya. Gerentes Bah Jumanta. Tuluy pok mahna ngomong. Kudu kumaha deui atuh kamina Onah? Tanya Bah Jumanta. Sok deku Abah, mentah ngapura kawing. Kuring kakarek dek balik. Atuh Bah Jumanta ngahulang deui bae, hatina beuki gremet. Dasar jelema siwah, geus macam-macam bae kahayangna. Nya geus atuh ari Abah namung mah, kuring barak enit deui. Cek Onah. Geus nya Onah, kami nurutkeun ka yang maneh. Cek Bah Jumanta. Tuluy mahna deku mental ngahampura ka Onah. Hampura awah Onah. Geus beu cuang ka imah. Cek Bah Jumanta bari deku. Geus siga bae kalakuan teh siga Romeo Juliet dina film Onah ngabalanya seri. Si horeng bener oge si Abah teh sieun kalengitan ku aing. Mana ge ari jadi lalaki teh kuasa ogo. Gerentes Onah. Tuluy mahna lempang balik. Geus beu Abah rek ka imah mah. Cek Onah. Bah Jumanta nuturkeun bari jeung hatena mah gugulunuk. Di jalana maonah jeung Bah Jumanta geus anjog ka imahna. Sadatangna ka imah pok maonah langsung ngomong. Kuring lapar Abah, cik atuh pangawakeun sangujeng deungeuna ka dieu. Cek maonah wani tutah titah lantaran cek pikirna Bah Jumanta teh geus eleh. Ayeuna mah berat pisan ka manehna. Nempo kalakuan maonah kitu Bah Jumanta hatena ambek. Tapi najan kitu maena nyabar-nyabar maneh. Nya kayak gampang ku Abah dipanyopotkeun sangumah. Tapi ari maneh hayang duit teu Onah. Maonah ceuning hak ngadenge Bah Jumanta nawaran duit mah atuh hayang Abah, tapi duitnya kabehnya jang kuring. Cek maonah. Nya ku Abah dibikeun kabeh ka maneh. Tuh cokot ku sorangan di goa, mun embung nyokot kajeun moal dibikeun pisan. Cek Bah Jumanta. Atuh ngadenge kitu mah maonah geus teu ngomong deui, buru-buru init ka goa. Ku Bah Jumanta dituturkeun. Sanggeus maonah asup, kuat-kuat pantau goa ditutupkeun ku Bah Jumanta, tuluy ditulakan ti luar, malah bari jeung dihalangan ku meja kursi sagala rupa. Atuh maonah reuwas ngagebrug-gebrug pantau bari huakau hayang keluar. Ari Bah Jumantana buru-buru indit ti dinya. Aman ayeuna mah. Geus si Onah teh moal macem-macem deui ari geus dikeremah. Cek Bah Jumanta.
Ari maonahna kadenge-kadenge gubrag-gebrug bari wakau kayang keluar kan kubah jumantana diantepkeun. Keur kitu Bah Jumanta ingat kana duit 2 karung anu basa tadi keur katatamuan ku Haji Rodi sapara kanca kumanehna ditunda dina lombang runtah. Aduh aing bener poho kana duit rek didih heula. Tuluy Bah Jumanta indit ka tukang rek nampo duit dina lombang teh. Barang geus aya di tukang Bah Jumanta tuluy langsung gorehan di lombang, tapi si horeng duitna anu tadi ditunda kumanehna geus eueuh. Atuh Bah Jumanta jeung hok ruas. Ari duit aing kandi nah bisa cek Bah Jumanta katempo maena sasah deui ngarasa penasaran lombang tadi korehan deui tapi tetep duit teh memang eueuh. Atuh leng Bah Jumanta sirahna karasa lieur. Aduh ya gara-gara Haji Rodi jeung nu sajena ieu. Aduh duit aing jadi leungit kabeh. Keur mah aing teh can nyesakeun sapera-pera kaacan di imah teh. Aduh kudu kumaha ieu aing apes. Cek Bah Jumanta bari nyekelan sirahna. Bakating ku handeuh jeung baluas leungit duit sakitu lobana atuh langgerak Bah Jumanta teh kapieuhan ngan waktosna seep. Hapunten kakiranganna mugia katampi kalayan kabingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.